domba geus dicamcam. Domba geus dipalapan. Ayeuna domba reuneuh. Kuat bente sebut pakai lagi. Itu orang Jakarta menitari kumaneh kukuring om kukuring koba nah kemana sih jadi kok baik gitu ceh hah lalahunan ejah domba geus dicam-cam kukuring kukuring domba geus dimandian kukuring kukuring domba geus diparaban kukuring kukuring ayeuna domba reuneuh. Eta mah sama anda cen lain sama anda ya eta pas domba reuneuhna jangan kumaneh tidak pakai rumahnya rupa kayak yang begituan. Iya Lain sama anda lain. jadi kacau ini sebetulnya aku tidak rumasa iya tapi dengan lagunya begitu ya terpaksa saja domba saya dipelihara sama saya diparaban sama saya anda mau apa rumah hamil juga biarin sama saya nggak apa-apa. Ini bapak dalang dari Jakarta juga pintar juga nih. Aduh gimana urusannya nih ngarunahan domba nih. Kang yang lagu eta lagu naon mental lagu abdi akang nu lagu lagu naon laguna badukun nu si alam lain si alam tukang teknis si lain Aji saya Jibruk goblok. apona hayang lagu eta we urang Bung Jibruk lu geus Jibruk. hayang aya sia burus ya kan Kapan teh apa laguna dewe. aturan teu apa Orang sedila aing teh. no eta tuh laguna ganti Naon? anu lagu dangdut dengan Oh lagu naon? lagu ieu teh dengan air mata Air mata duyung. air mata duyung anu aku rasanya enak aku bagai ka eta nya jim apa teh jim aduh deh kan si jim contohan gue anu kieu dengan aku bagaikan kupu-kupu itu di atas mata air ingin rasanya ku minum. Bere Deni bere naon Den minum bager kang mawa anak buah teh aing mah keur ngalaku nyuguhan bisa heuh nuhun ditampi Den habisin bangun hausnya so tong diganggunya asa geuna beng lagu dia teh beng nu bielin cacakan teh make musiknya cacak teh make komo lamun make musik atuh mantap arek saan mah lagu ieu teu bisa lain nu bisa lagu ieu nya sakitu geunaheun eta lagu nu bieu dengekeun make musik bah aku bagaikan kupu-kupu di atas mata air ingin rasanya ku minum. Bere Deni bere Maksudnya naon sih? Pan urang keur ngalagu pan biring gitu ngomongna tong diganggu atau tong disuguhan wae ingin rasanya gitu naon ingin rasanya ku minum eta sok minum heula minum ya
diganggu tuh ah. Moal mah diganggu. Da urang teh hayang atuh ngahibur kampung budaya. Si aya mah gitu kang ngaganggu moal penting ieu mah. Kada saya diganggu. Tong di. Oh, piriwit aya teh ya di bawah. Oh, wah, piriwit leungit atuh celaka. Betah. Sila. Lain. Kadenya tong diganggunya, santainya. Damai. Aku bagaikan kupu-kupu di atas mata air, ingin rasanya ku minum. Kasih minum. Beakeun. Lain maksudna kumaha nang disuguhan wae teh. Balalagur urang kampung budaya. Itu maksudna ieu make maksudna bageur teh bageur teuing dah hayo we teh kan. Wah, atuh dah. Ye. Batur mah meuli ieu teh gratis. Lain. Heuh rezeki sih rezeki nganaon. Lain kabehkeun kitu sia. Bungkan yang beuteung beureun kieu mah. Nu hade anu bergiji atuh. Tong mere lagu kieu. Laguna kumaha emang? Balikan deui. Tong dimusikan gane. Aku bagaikan kupu-kupu di atas mata air, ingin rasanya ku Minum. atuh paingan ayo we disuguhan mung si eta mah sok jaya. Si Jimmy mah geus ti bareto keneh tukang jaya. Lah mung kajenting kitu urang mah. Balikan laguna. Sok. Ulah minum lah naon ka teh mau di. Sok musikan. Aku bagaikan kupu-kupu di atas mata air, ganti ingin rasanya disawer. Asik. Tungguin yang dari Jakarta. Ingin rasanya disawer. Asik. Tungguin Buya ya kene. Maka dihurungkeun. Jadi serap ke Buya teh ketempo. Sabotase Buya na eueuh. Kabur Buya. Kabur. Teu ketempo Ah eueuh. Buya na eueuh. Ya Allah. Kang, Naon bae? lain hari tugas akang teh lin naon tadi teh. Jadi keuyeup maneh teh. Jadi kuyup. Kena dewek jadi hama warangna lah. Si lain teh handap kuring ti luhur. Siap lah gitu. Ayo urang sarua digawekan ya. Ya. Oke siap pamit kan. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo urang acak tatanen.